Assalamualaikum. Wilujeng enjing patepang deui sareng Bunda Eva. Dinten ayeuna Bunda bade ngawanohkeun kaluwarga. Dina bahasa Indonesia urang nyebatna keluarga. Nah, dina bahasa Sunda aya nu namina bapa. Bapa hartosna ayah. Teras ayah emak. Emak hartosna ibu atanapi bunda. Teras salajengna ayah raka. Raka hartosna kakak. Aya deui rai. Rai hartosna adik. Nah, salajengna dina basa Sunda aya nu namina aki. Aki hartosna kakek. Aki nyaeta bapakna bapa atanapi bapakna emak. Sareng aya nini. Nini hartosna nene. Nini nyaeta emakna emak atanapi emakna bapa. Nah, cobi ayeuna sebatkeun deui sadayana dina kaluarga teh aya nu namina bapa, emak, raka, rai, aki, sareng nini. Nah, ayeuna pangajaran basa Sunda dinten ayeuna tentang kaluarga. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.